Aing mah jeung burit jeung naon. Kita mantong ka sawah. Haji nanahaun anjir. Anjir. Jarami baseuh kieu ti tadi dulak ka aing. Haji gejo. Tapi ka lintuh ge aing mah hurung-hurung atuh ieu mah. Hah. Kalah lebih korek tuh. Masih keneh kieu bari jeung hejo. Haji gelo. Kita duduk jarami ka aing. Aduh. Alhamdulillah teh gede euy. Lauk teh tereh jualan. Kenaon bongkok si kalan kurang korehna jarami. Kira aku itu dulek mah euy. Teu gebeg cendok basuh kitu ge dulek. Sampurkeun saplawan buritnya. Kenaon si lain kalan kurang koreh. Euy kieu bari burit. Teh hadurak jalami tempoy bari basuh kieu tempo. Si lain deui ronda kanan dulek jarami euy kieu bari. Atuh mah hurung basuh kieu mah. Matakan. Ai teh digugu si Haji mah euy sok ngegelan. Beurit. Sarwana euy. Burit kieu geus kitu kehed teh. Ngadurukanana. Aduh, si kaplok teh jeung tisadodot jeung naon geus burit geus naon deui. Ampun aing Nah, si jeung si Erwe. Nah, si kehed teh didulak jarami teh pan ku aing kita didulak. Head Sok ere pikiran ku RW. Ieu jarami basuh kieu di kurung kumaha atuh temen. kan. Ai sia kumaha ieu can didulak. Ulah kada dulak tempo. Ku Haji ieu deuleu. Deuleu hejo kieu di kurung kumaha ieu. Heueuh atuh make panyolok naon akalan sia teh. Tah kehed ieu teh tah. Heug ti hanap nu kieu teh tah. Ya RW sok bayang ku didulak Tuh kieu ieu. Atuh Haji da mah hurung basuh kieu mah. Ku aing mah hurung kehed. Kehed nu kieu teh ti hanap tah. Sia ku sia we Haji kaya dulak lieur aing mah. Balik lah. Nah, sia bebe. Nah, mata kira Ji. Udah teu gebeg cendok basuh kieu teh dulek si lain mah. Beh betot aing Allah Ji. Anjir. Nah kumaha sia karuan koplos. Awas ku aing duanana si mun panggih. Dadeh